Halo, ketemu lagi di channel YouTube Jos Bodo. Tah, di dia ya. Tukang buah unik pangramena di Cijerah. Lokasinya di belokan dekat SD Cijerah. Nah, kami ngalakung ka dieu. Kalau lewat ke sini langsung aja mampir. Pinggir tukang bakso. Oh, wawancara si Mang. Mang, rame? Alhamdulillah. Ngerayanya. Musim hujan kumaha pangaruh teh? Alhamdulillah. Oh, Ya aya we. aya we nya. Jang nu ngora. Jangan nomor Hari lamun kerame dapat sabaraha, lamun kesepi dapat bersabaraha. rame teh paling 600 lah 500. Tingali kerame 600 500, lamun kesepi Paling 300. 300, eta teh sepina 300. Honor guru gitu. Tapi emang aya baturan saya tukang ojek koe dading. Lamun kerame teh dapatnya hampir sarua 400 500. Tah lamun agak sepi manehna menang 5 juta. 5 juta keur sepi. Hanya. Nah bisa gitu nya. Soalnya cenah lamun keur sepi teh kan sepi. Manehna mah motor gitu. Dia menang 5 juta. Da keur sepi gitu. Motor. Heureuy baraya lah. Tah buah-buahna geus saleger. Ya. Nya kitu weh. Lokasi di Cijerah. Pengkolan dekat SD Negeri Cijerah. Ayo, baraya ka dieu nya komi ngalangkung. Tukang buahna halus, murah dan enak. Nuhun. Nuhun manya. Ya, nuhun.